Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui para mitra. Dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun Cumarios Munjung Gondoruo dina seri ka-14 ya para mitra. Langkung tipayun para mitra sim kuring nyuhun dihapunten. Dina samudayaning kalepatan buah bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi daya mangan saukur carios fiksi anu direka kuncing Adnan etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Kukituna mitra kaum dangu supados tong nyangkolong kana waktos mangga dangukeun deui wae kalajengan dongeng Sunda Munjung Gondoruo reka Encing Adnan dina seri ka-14. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, di harita manggaha langsung wae mastikeun ka Nyi Santika kalayan tanda lahir binalem anu aya dina cangkeng katuhuna. Nanging nalikana manggaha harita di kamar khusus, Nyi Santika tos ngaduga yakin pisan manggaha bakal ngalakukeun kitu. Nya atuh sacara kabisa manehna nu geus miboga ajian nyirit kunti manggaha teh disirepna kalayan supados teu bisa nempo kana tanda lahir anu padahal mah aya. Sanaos harita disingkapkeun ku manggaha nanging pangaruh ajian sirep teh geus ngeuna ka manggaha janten manggaha rumaos teu nyaksi ayana tanda lahir anu sapertos binalem dina cangkengna Nyi Santika. Sakedap Nyai. Akang nanaonan si beuran kene akang ieu sagala wae make disingkapkeun acuk Santi teh kumaha mun batur aya anu nempo kunaon si Kang? Kocapna Nyi Santika nu padahal anjeunna ngertos manggaha kitu teh pedah bade mastikeun kana tanda lahir nu dipimilikna. Sabab harita manggaha bingung ku ayana kolor anu geus balik sorangan. Aneh, tak bisa balik sorangan gitunya, da teu mungkin atuh. Ocapna manggaha bari teu sangaja kadangu ku Nyi Santika. Balik sorangan naonna si akang teh? Henteu Nyai, akang teh panasaran hungkul nu mawi Nyai teh mun sapaturun sareng akang tara daek dibuligir. Iya akang mah dibejakeun teu bisa angger wae sok maksakeun ye teh biasa Santi teh Kang. Tembalna Nyi Santika sakadar micieun bahasaeun kana perkawis tanda lahir anu nyaho manehna ge sabab manggaha dina kaayaan anu bingung. Teu lami para mitra manggaha asup deui ka kamar bari lajeng neundeun deui kana eta kolor kana kandaga panjang paranti nyimpen kolorna. Manggaha teh lajeng pok nyarios. Paduli teuing lah. Eksa nu kantirkeun atana pirek balik sorangan ge. Nu penting mah urang bisa munyung deui hirup moal kurang dunya bisa seneng sagala rupa. Nu utamina nyawa urang geus teu kaancem deui ka hareupna. Oh nya, ke peuting berarti urang kudu neangan tumbal deui teh. Nu mawi dunya urang kamari-kamari teh kongsi seuseut kumeleungitna ieu kolor. Nya geus lah. Ke peuting wayahna mun pamajikan geus hare urang mulai lalakon deui. Kocap manggaha para mitra. Bari kiwari teu mikiran ka saha jeung saha anu geus mawa kana kolorna. Anjeunna bakal ngalajengkeun deui pamunjunganana moal pusing ku mikiran binalem jeung sajabina. Nu penting keur manehna ukur dunya jeung dunya sanajan salah anu dilakonanana teu mali resiko engkena nu bakal ngablangsakeun dirina sorangan khususna di alam akhirat para mitra. Para mitra kaum dangu,
Telami di waktos berang kirang langkung tabu hiji. Aya Mang Kampleng salaku pawonganana dongkap ka bumi Manggaha. Anjeunna bade ngawartoskeun hasil panenna anu kiwari. Nyaeta kantun nimbang wae ka Bandar Pare anu namina Haji Casmita. Assalamualaikum. Sampurasun juragan. Rampes. Nyi Santika nembalan bari mukakeun panto. Lajeng Mang Kampleng langsung wae naroskeun Manggaha ka Nyi Santika para mitra. Punten Bu Nyai, dupi pagahana aya simkuring pawongan anu ngurusan sawah anu di walungan. Oh sumuhun Mang, sakedap antosannya. Nyi Santika lajeng wae nyampeurkeun Manggaha anu harita nembe rengse tuang beurang di dapur. Akang, itu aya pawongan akang anu ngurusan sawah di walungan. Di mana Nyi? Di payun Kang. Tembal Nyi Santika, lajeng Manggaha ge langsung wae keluar nepungan ka Mang Kampleng nu ngantosan ditepas para mitra. Kumaha Mang Kampleng? Itu juragan dupi saur Pak Haji Casmita mun bade nimbang mangga diantos di kidul. Oh gitu. Gamang. Sok diheula we. Ya urang nyusul ka ditu ka desel. Tembal Manggaha. Harita anjeunna bade angkat nepungan Haji Casmita salaku Bandar Pare anu bakal meuli kana hasil panen Manggaha anu di walungan anu kamari saurna teh beunang serangan hama peuting para mitra. Mang Kampleng lajeng ti heula angkat sedengkeun Manggaha lajeng ka kamar khusus deui. Di dinya anjeunna teh ngalongok kana kandaga kalayan ngomong sosoranganan dina eta kandaga para mitra. Punten ngawagal dening anu ngagegeh Gunung Julung. Banto sim kuring anu bade nimbang pare. Nyuhunkeun gandulanana supados abot kekengingan kiloan timbangan hasil pare kaula. Ceuk Manggaha para mitra. Bari teu lami anjeunna nyundut udud lajeng diseusupna bari ditotolan menyan. Haseupna ditiupkeun kana kandaga nu hartosna kiwari Manggaha nuju ngundang kanu goib nu ngagegeh Gunung Julung nyaeta ti bangsa Gondoruo teh pikeun ngabantos supaya berat dinamun parena keur ditimbang ka bandar anu meuli. Nyarengse harita lajeng panto kamar dikunci deui. Anjeunna gentos pangangge teu kakantun ngangge topi laken hideung anu bade angkat ka desel kidul nu janten gudang parantineundeun parena anu diurusan ku Mang Kampleng para mitra. Para mitra kaum dangu, singget carios kiwari geus dilakukeun timbangan ku Bandar Pare kana kengingna panen Manggaha. Nanging teu kaduga ku si Bandar oge para mitra, sabab jauh tina taksiran numutkeun manehna moal nepi ka hasil gede. Nanging geuning buktosna kalah hampir sarua wae jeung hasil panen sawah batur anu teu kasorang ku hama. Nyari kitu nama pedah dina unggal mun pare digantungkeun teh sakarung kana dacin teh aya wae leungeun anu ngagandulanana anu teu katempo ku batur-batur ukur ku Manggaha sorangan. Nu janten sanaos panen sawah manehna beunang hama ge keukeuh meunang untung teu narima rugi para mitra. Teu sangka juragan panen teh sanaos beunang hama. Hampir sarua jeung nu sejen wae malihan ngelehan bebeunanganna Haji Dulgani kan. Nyapan eta oge ku Mang Kampleng diurusanana. Ari gemuk jeung vitamina keur bibit parena sae mah. Nya eusi parena ge lintuh atuh Mang. Sumuhun juragan. Padahal mah kamari Mang Yayan mah geus ngece we lah. Da saurna teh moal aya hasil keur panen sawah juragan mah. Ceuk saha Mang? Ceuk Mang Yayan juragan. Tembal Mang Kampleng nu teu ngahaja manehna taya maksad keur ngadu domba atanapi kumaha. Sapolosna anjeunna mah ukur mebeja sangkaan batur lobana kana hasil panen sawah Manggaha. Jelema teu ngarti si Yayan mah. Tong didenge teu kapake manehna mah ku urang Mang. Sugan sirik eta teh ka Mang Kampleng. Peda Mang Kampleng mah ka
kangge kurang manehna mah teu. Jeung deui batur ge kitu teu aya anu make manehna keur janten pawongan. Tembal manggaha kocapna teu nyirenan ambek nu padahal mah dina hatena keheul para mitra. Jol emut kacarana keur manggihan anjina dina waktos ngadoker layon anak Mang Diding tea ku nyipat janten Gondoruo. Dina kitu na kiwari aya maksad pikeun peuting rek dialap pati sakantenan kangge nyumponan tumbal nu memang geus kedahna bakal dilakonan dina wengi keur manehna meunangkeun tumbal. Para mitra kaum dangu, di waktu sonten harita Mang Yayan aya di bumi Mang Wawan. Sapertos biasa anjeunna nuju gunem catur sareng kaluargi Mang Wawan. Kocapna ngobrolkeun perkawis hasil panen manggaha anu teu disangka. Sabab loba anu nyarios, cina ceuk beja manggaha hasil panenna nyaruaan kana hasil sawah Haji Dulgani. Wan, urang teu ngarti eta saurna hasil sawah si Gaha teh nu beunang ku bareng teh hampir sapadan jeung pamenangan ana panen sawah Haji Dulgani. Nya memang eta nama luas kene sawah Gaha, nanging pan urang ge salaku tani atuh geus nebak lah moal nya atuh hasilna kuat di luar dugaan kitu. Ceuk Mang Yayan ngawalan kocap dina gunem catur harita jeung Mang Wawan oge bah ajo. Aya sugan atuh Yan, da urang teh teh nyorang kabeh atuh. Nya aya kuleresna saur abah tadi. Ieu justru urang nu terang sorangan atuan. Nah sugan keur ditimbang teh digandulanya da cina teh ku Gondoruona. Sababan saur kolot ge kitu ari anu munjung mah mantak dunyana munjuk wae ge atuh. Mang Yayan para mitra ku dasar geus geuleuna ka manggaha. Janten manehna mah sok buruk wae pikiranana ka manggaha ti saprakna pamajikanana janten korban. Ulah kitu Mang Yayan, ngaran-ngaran milik rezeki mah atuh geus aya bagian masing-masing. Urang teh kudu ripu mikiran rezeki batur atuh Mang. Ceuk Mang Wawan tembalna. Manehna milih nganggesan ngobrolkeun nu teu dumuka asup ka akal kana cara Mang Yayan kiwari anu ngobrolkeun ka manggaha. Yan, ulah dibawa teh teuing ka si Gaha teh pan urang teh bari lalaunan da keur nalungtik. Nu mawi kamari si Wawan geus nimuan ka wakil jari ngajak bade ka Bah Arom anu dicangkok teh. Ceuk Bah Ajo para mitra. Harita masihan terang ka Mang Yayan anu bade nepungan deui ka Bah Arom pikeun naroskeun kalajengan perkawis manggaha nu oge kiwari da masih hanet kene perkawis maotna Cirodiah anu pisieun keur para wargi umumna. Bener Wan, ira tuh ayo urang milo tuh ka ditu mah. Jeung ulah peuting Wan waktosna nu mawi pamajikan kasieunan ayeuna teh mun ditinggal peuting sorangan di imah manehna nginggiapeun wae kajadian anu geus kalangkung Wan. Mohon Mang Yan panginten isukan Mang. Beurang ka dituna sasarengan lah. Janten kete balik deui tiasa sonten mun angkat beurang mah ngantosan pawakil balik ti balai desa saurna aya kempelan heula. Nya tuh pami kitu mah urang siapan lah. Oh nyawan kumaha geus aya wartos ginaan usaha Cirodiah teh mautna. Tembal Mang Yayan nu harita lajeng naroskeun perkawis Cirodiah. Sugan teh Mang Wawan geus terang aya beja ti batur ngeunaan saha anu geus tega ka jeunat Cirodiah para mitra. Teu acan Mang Yan, justru kuring ge nyadieun teu mah. Pikiran mah sami gorengna pastina jeung Mang Yayan. Tembal Mang Wawan ka Mang Yayan. Estuna mah sami ayana dina hate ge panyangkana mah ka manggaha. Sabab ceuk batur anu terang kajadian sateu acana Cirodiah maut kongsi heula aya pasea jeung manggaha isukna. Urang mah kumaha wae geus yakin ka si Gaha eta mah. Nyakeun we urang antosan waktu sapesina lah. Bal batur heula nu diantep keur neungeul manehna keun we. Urang heula kantenan da urang baru masa pamajikan teh geus pernah janten korban di regedan manehna. Kocapna singget aya rasa hamham dina hatena nu geus yakin ngalangkungan yakina batur. Nya carios dume waktos geus nyedek ka magrib harita Mang Yayan ge permios mulang para mitra. Dipikirna bisi pamajikan di imah neangan ditambi kaleresan oge panuju gede beuteuh.
Para mitra kaum dangu nyaturkeun di waktos beuting harita. Di lembur growong memang keur sepi jempling. Ukur rame sorana jangkrik jeung sato peuting liana. Kaleresan da bumi Mang Yayan mah atuh ditungtung pisan. Harita kirang langkung jam 11 peuting Mang Yayan memang keur ngahaja melekan. Anjeunna melek di luar bari saukur di baturan damar umpleng nu caangna teu sapira. Sedengkeun jeuyuni anteng sare di kamarna. Mang Yayan memang ngahaja melek nada geus kaumuman ngaran pamajikan geus gede wae beuteungna. Salian tiwas pada bisi peuting butuh nanaon sok bari ngajagi tina kajantenan hal-hal anu disieunnan numutkeun dongeng-dongeng kolot baheula. Nanging para mitra teu lami Mang Wawan nuju ngalinting bako. Anjeunna reuas peda ngadangu Ceyuni ting gonteh ngajerit jeung nyebat nami Mang Yayan. Akang, tulung. Aduh, pamajikan dewe kunaon? Mang Yayan lajeng wae rikat nyandak pecut anu nyanding dina bilik tina buntut lauk pe. Anjeunna reuas ningal makluk anu pigeueuman. Calingna kaluar panjang. Pangawakan lir lutung panon bolotot beureum keur ngarang seg bade ngagegel kana tikoro pamajikanana. Nanging kurikatna Mang Yayan ngagebukeun kana pecut buntut lauk peteh ka eta makluk. Janten si makluk teh ngajerit banget ku nyeri nanging sorana siga manggaha. Sia gahaya. Sora gaha maneh teh kurang ajar. Mang Yayan beuki kasetanan, harita teh lajeng wae ngudag ka si eta makluk bara mitra. Nanging si makluk lumpat tarik ngalangkungan tembus ka panto tukang. Mang Yayan atuh gogorokan tulung-tulungan ku harita keneh. Janten para tatanggi ge harita teh gimbung pada ka imah Mang Yayan. Aya naon Mang Yayan? Aya Gondorwo nanging sorana teh sami yang sora si gaha. Sanu teh langsungan nyatu eta teh manggaha nu salami ieu dicurigaan kurang teh. Kunaon gini Gondorwo teh ka dieu Bang? Taros warga sejena nu palai terang kawitna si Gondorwo nyatronan imah ka Mang Yayan. Reka lapati pamajikan Kang untuk kuring belekene dihareup dijeprot satarik-tarikna kangge ieu buntut lauk pe. Anjeunna teh nyorang nguliat rasa kanyerina meureun. Nyaeta soran teh siga manggaha. Aya adek kitu mah mumpung hadir keneh hayu urang datangan wae langsung ka imah gaha tong dingkeng ke deui lah. Kurang ajar geus song diubar. Hayu urang jugjug ka ditu bakar we langsung. Bakar we langsung. Sigahan we bakar. Para wargi harita geus gimbung sasarengan pinu nafsu paburu-buru bade ka imah manggaha. Dumeh kiwari meungpeung haneut keneh kajadianana kapergok ku Mang Yayan. Nyati kaler ti kidul jelema teh gimbung para mitra bari marawa bedog jeung pakaka sejena dugikeun sorak-sorakan masa harita kadangu keung kanu sanes sok bilihna aya kajantenan nu bakal nimbulkeun korban nyawa di peuting harita. Neng nong para mitra dongengna kabujeng Neng Nong. Ya insyaallah urang lajengkeun deui wae kana cumarios dongeng Munjung Gondorwo dina seri ke-15 nya para mitra. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayeuna sim kuring Cing Adnan. Nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan sapunyere pegat sim pae paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.